Pusing mau gamit calon mitoha teh. Salah aing di mana? Coba. Lieur gitu aing ah. Ja. Semua ayah gitu muanya. Coba curhat lah sakedeung gading ah. Wah, kebenaran aya si itu. Aing curhat eta aing. Kenal euy. Lur, biasa kieu nya ngomel radio butut lah. Biasa sarua jeung cita aing gitu. Ngaku naon? Cing sok kadi ngobrol lu bener kadi. Jadi kieu bray. Urang teh bota susah lah ngomong nama. Ting salah urang naon gitu maksudnya. Susah teh susah kunaon kela rada teu ngarti urang ieu cing sok ngobrol lu bener. Coba bayangkeun salah urang di mana coba sok. Aku maha gitu. Dia teh urang teh ulin. Ka imah ka bogohnya. Menyampak bapana. Cek bapana teh, "Jang, sok we antosan sakedap." Nengna nuju di luar, tong isin-isin. Sok we anggap buninya lira sakitu lira ge. Ya terus masalahnya naon? Pangaim di mah sorangannya. Keur mah butuh duit, naon aya nu aya di dinya dijual ke kuring. Sia nu lieur anjing musingkeun sarua jeung tukang marung. Sia nu lieur mah terang aing sarua jeung bool. Anjay.